Lemek babut perang wedane kenanda ing kacebat kastori lan sineparan sari-sari. Desa pengkerenana rayina ku anjeun Arya Prabakesa. Anu kiwari ngahaja ngahaturanna linggih ingkang putra Raden Gatot Kaca ti kasatriaan melajang tengah negara Amarta. Itu numutkeun ku jaring carita. Sami tungkul hamari kerudat nembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang ibu. Watawanto sang ibu dudu wong samanea manusia terus sing madu trahing kusumah titis sing andana wirih trahing dewa kamanusa. Lami-lami kunira mangsangan di kakau dalingisan mekaten pengantikanipun. Rai kaharep diukna nge. Ya kapayun deh. Ini Aju Rai Syawiyos Kesah dipengker bae. dia nyangke wo. Nampi kana pangbagi aja kalayan nyanggakeun semah. Mugia katampi kalayan kabingaan. Gini. Rai ditarima semua pangabakti Rai. Kalayan nu didago-dago ti mangsa bareto. Allah eta. Ditunggu-tunggu ti mangsa kapungkur. Laras. Tuang putra si jago si menak si eueuh cawadeun Pantenan. si juit Ya gini. ku kitu teh amada teu cekson acan Ya pantenan atuh. kata mah panggung depek Ya sakieu walurat. matak aing beberge ngomong oge Tang. kawas kareta api panjang duh paur anu neungar we Ulah. kiwari tuang putra parantos cunuk di payuneun salira Nih. mangga esah ngupingkeun naon rupa hal anu sejati padungdengkeun dina mangsa ayeuna ajeun mun rai kasep anaking buah hate kemangsa ca mustika ibu di pawenangan nger kaharep lengahna kaharep alo Kapayun Aden. kaulan ibu Ini. putra Gatot Kaca nampi dateng pangbagia ibu kalayan nyangakeun sembah pangabaktus unyu panjenengan mugia ditampi kalayan kebingaan pujastuti hidup ditarima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen dina puluning ati kau Raden timbalan kaunyu Rama Paman Prabakesa nuhun kasep nuhun pangbakti hidup ditampi kalayan kebingahan diteuneun dina mun-munan anu moal kakeunaan ku owah jeung gingsir kasih kumaha damang ibar tuang Rama sae pemeng bagja nu taya papadan kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna ibu tiasa ngahapunten kana kalepatan putra Kaca anaking anak ibu Raden dina gelar kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura sokomo anu jadi indung mah kanu jadi anak istuning teu aya dunya kinasihan Laras. eukeur mah eukeur anak teh hiji-hijina lir ibarat nanggeui endog bebereumna kanu jadi anak teh Raden najan bari jeung anak salah paribasana tapi yakin eta teh hampuraeun jeung sajabana ai ngaran-ngaran budak ngora teh pasti tunggu di parut catang dirumpak
keur memejehna sereudeuh teu tanduk jeung sajabana timbal da kitu bakalna aja ai ngaran-ngaran budak mora sabab di alam dunia teh yakin bakal pinanggih jeung waktu pinanggih jeung fenomena jeung peristiwa anu anyar komo bari jeung kaayaanana teh tuang putra teh anu sakitu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngaleuyak di tengah imah buncir leuit loba duit istuning yakin para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesto budak era dengan mika dedek mika ajri tapi tina mika ajri eta kadang-kadang lamun kurang atawa ipis imana teh kadang-kadang kaituna bakal jadi luhur kuta gede dunya istuning bakal sombong muncul Sundana gede hulu bukti kalawan nyata tuang putra lain dume hareupeun kumaha rai lain muji dume payuneun salira salaku indungna salaku kolotna tapi ku ayana tuang putra teh geus jadi pamujian balarea istuning jelema teh pada ngacungkeun jempol geus kauji boh tina kakuatanana boh tina DP na handap asorna someah kasemah jeung sajabana teh dilakonan lain ukur tina sungut tapi bari jeung prak-prakanana tah di dieu kamelang karempan kudu jadi indung kanu jadi anak teh kaula saksina tuang putra teh geus jadi jelema-jelema anu dipercaya salah sahiji jelema anu dipercaya teh nyaeta tuang putra memang ai kadenge mah kitu tapi da tetep ai ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah tangtos tina kadeudeuh tina kanyaah sagedengeun eta teh aya kamelang anu luar biasa yud nya Antos atuh. tinangtosna yakin balukarna tina kahariwang eta teh sieun ingis ku bisi rempan kusugan ingis anu jadi anak teh labuh kulaku ti gubrak ku akhlakna nya Kabawakeun kudu mudah-mudahan we nu jadi anak teh terjadi kakenaan ku owah jeung ngingsir dina dirina mudah-mudahan tangtos ibu sing percanten we ka putra Gatot Kaca nuhun Raden kalayan aya pikir saeunaun ieu teh sah dia jeung ajeng dina mangsa ayeuna putra Gatot Kaca diangkilingi dina waktu ayeuna kieu Raden Aisyah perkara nama ibu teh sono nu luar biasa kanu jadi anak nyata kuarang langka tara tepung lawung amprok jonghok di karaton nagara kasibukan di negara anu sakitu ti hot-hatna da sidi kurang teh beda negara komo deui anu jadi indung teh nyaeta cicing di negara bari jeung kaayaanana teh salaku ais pangampi salaku ratu dieu negara yakin kudu jadi gunung panguban sagarana pananggehan hamba-hamba rahaya anu memang pisan teu aya waktu pisan keur kulawarga tapi dak ngaran-ngaran hate mah dipangpalerkeun ge hese tetep najan bari jeung sibuk rupa hal aktivitas tetep we kadeudeuh kanyaah kasono mah ngait melit keruhit dina ati sanubari ibu Raden yeah. dasarna tina kasono nu luar biasa tah kitu kasono nu luar biasa mah teu aya babandinganna kege bakal karasa kege bakal karandapan ku diri anjeun
bakal kealaman segala rupa oge yudnya leres timbala kalayan sajabana ti eta dau diantawisna ibu teh nyaeta nguping warti narima beja salenting bawaning angin kolepet bawaning kilat hawar-hawar beja luar ngeunaan di negara Amarta nyaeta putrana Arjuna ya Raden Abimanyu putra nati ibu Subadra anu kiwari teh saurna macenah bade rimitan ka putrana Batara Kresna saur saha ieu teh ibu narima bejanya kesahnya timbalan kitu beja nu katarima tina status WA Kang Idon eta teh dau ayeuna lamun diudakna umur hidap Gatot Kaca meureun apa yen bubragna Abimanyu ka alam dunya dau malahan bisa katelah geus dewasa dina mangsa bubragna Abimanyu ka alam dunya ari ku nyerelekna waktu magening dekara Abimanyu anu geus gede eukeur dewasa eukeur teh gede geus dewasa eukeur teh kiwari rek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan anu matak naha meuni asa ngait meuli karuhit dina ati ibu teh nahak maha pisan ieu teh anu jadi rayina geus rek rimitan tapi anu jadi lanceukna mah acan ibu teh Raden cita-cita ti baheula nepi ka ayeuna teh Iwati hayang nempo nu jadi anak rerendengan anak rerimitan hayang jadi sohibul bait tuang raibu teh kasih hayang buru-buru hajat tuang ibu teh hayang buru-buru nanggap ade londok ade londok ade Astrid maksudnya nya atuh ade londok mah anjing-anjingan meureun nya sabab naon meureun apa kana riwayat ibu budak Kesa ya timimiti kaula kasinugrahan nu jadi anak hiji-hijina Gatot Kaca timimiti umur bubulanan nepi ka umur 3 tahun satengah teh istuning dirorok ku kaula hiji mangsa menang wangsit ning dewa nyaeta ku ayana kajadian karaman di sawarga Manikloka karaman naga persona dugi ka dewa-dewa teh ngabon anu jadi anak ngaran Jabang Tutuka memang hasilna nasa tapi ai balik ti sawarga kaula teh dugi ka teu apa kanu jadi anak da si geus salin jinis minda rupa ngawujud jadi dewasa kaula teh ibu teh Raden dina mangsa baheula teh masih kene sono ku ayana ngarorok anu jadi anak memang katingali ku batur mah pasti kacapean kahesean jeung sajabana tapi keur nu jadi indung mah istuning bunga tumanina kalayan bakal jadi kenangan anu endah tayeuna da sanggup geus jadi bubur kalayan mah mungkin nepi ka urang teh balik di kana waktu anu eta Iwati cita-cita nu can laksana teh hayang deui atuh kaula teh boga turunan nanging turunan ieu teh da moal mungkin da sidik pun lanceuk atawa tuang rama mah arang langka ka dieuna cara ngalongok bapa anjeun teh jarang kilir jarang nyebor tuang ibu matak tuang ibu teh rada ceket ieu tong kitu ngomongna punten kitu
Taku kituna eueuh deui lintang ti anu jadi anlan teh nu jadi anak. Cik atuh ibu teh hayang buru-buru ngais incu. Anu jadi hariwang nu jadi melang teh ibu teh Raden. Nyaeta bingis ku bisina teh bili-bili ibu teh ninggalkeun alam dunya bari jeung nempo anu jadi anak masih keneh lalagasan. Mung nepi ka paeh panasaran ngalih menjadi anak. Aduh. Biasa teuing Gusti. Nya teuing nepi ka heuheujeun deui. Ngeunaan kasauran ingkang ibu. Cobi Raden Walar. Nah, jiga nu ngahuleung kitu kasep. Sadaya-daya. Kumaha cik. Duh Gusti nu agung. Nah, gogoda teh. Dasar aya pimajueun. Amin nya. Kudu we mewel meureun aing teh. Anas pinjam ka bank. Hayang kieu teh. Cing kumaha Raden? Mawi ibu. Sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggali salira panjenengan. Kumaha Raden? Dina leresandi sanes putra bade nampi kana pangasih sanes putra bade nolak kana kanya. Nanging putra Gatot Kaca teh dina mangsa ayeuna teh can kancikan rasa birahi kana istri. Can aya rasa nyaah deudeuh kanu jadi wanoja. Maksudna numawi dina mangsa ngayakeun pertikahan wa bisa disandarkeun kana ridona kolot doana baraya. Tapi kena cinta antawis jenis sareng jenisna. Ayeuna upami dipaksa ku ibu putra Gatot Kaca kedah milarian pigarwaeun bari jeung putra Gatot Kaca merod pikeun pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan yakin bakal ngawujud rumah tangga anu awet raket. Keke sakedap heula ibu rek ngagaris bawahan heula anu tadi caritaan naon maksudna make jeung daya sirk anu jadi istri. Maksud putra Gatot Kaca bingung teh nyata putra Gatot Kaca teh teu terang kumaha rasa sirk anu jadi istri. Rasa jodoh, rasa beger. Anu saurna mah nikmat numutkeun kamandang batu. Gatot Kaca mah bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi aja. Keke. Punten aja. Obat mangga kesa. Kek maksudna eueuh birahi teh kumaha ieu teh? Hah? Numawi, paman. Putra Gatot Kaca teh can aya sirka istri. Can aya rasa deudeuh kanu jadi wanoja. Asa piraku Mustafa pisan mustahil nya tobat Gusti boa-boa dewa dina mangsa nyitak pun anak teh kalaka pohon nyata sirna poho make rasa nu dina dirina kesa boa urat birahina teu kapasangkeun nya piraku kasep timbala memang eta nu karaosku putra panjenengan. Wah kitu ya aduh beda pisan jeung indungna jeung paman komo bedana mula-melu piraku nepi ka eueuh sirka istri kasep timbala heueuh pisan daya keke apa hidup masa kugurelingan di tengah-tengah geganawiati di langit sok ngawang-ngawang ka kota ka kampung ya
pang-pangna di kampung di sisi pasisian Walungan mah kadang-kadang sok aya istri sok ngebak bari nyeuseum mojang ti desa kantos teu ningali nu kitu kantos kumaha rasana ya biasa-biasa wae katempo teu pingpingna katinggal kumaha rasa ya biasa. Waduh, luhureun pingping katingali teu buja hanapeunana oh nah maneh teh keula ieu da bener katingali ieu mah sakaletan oge ieu dompet godegna ieu mah nya katinggal sakaletan mah kumaha aya rasa hayang terus kumaha tahun teu biasa-biasa wae kadang geuleuh ningaina ge waduh cilaka nah make geuleuh da jiga hileud Wah, aduh teu sangka geuning kaula ge jigana mah jiga kitu we hileud meureun nya adong dibahas gitu nah buat norma tuang putra teh tobat ulah nyarita kitu ke pernah teh lamun ningali lalaki ieu mah iba ya kantos buligir muhun beteungna teh kotak-kotak ya kantos teu kantos kumaha rasa komo eta hayang ngajak gelut kaula teh oh norma eta mah norma nanging dilarasan dia bingung nate putra panjenengan teh can hoyong rinditan ka jero istri aslina ya bo kumaha atuh kesasing kumaneh pangolokeun atawa gerasok nyieun audisi acarana pasukan loba meureun aya anu boga budak awewe bari jeung geulis kumpulkeun anu boga gadis-gadis atawa parawan kesa sugan aya pijeroan anu jadi anak keun bae urang kampung keun bae nu penting soleh urang hubungan we tu ka kadus oma sabab bejana kadus oma mah loba kontak cewek nya rek dikawinkeun ka budak kangidon da geus boga salaki nya haduh ai saena putra panjenengan paman naon dina leresan dieu ulah dugi ka ngadu-ngadu ka putra panjenengan ulah dugi ka mirusa kana pribadi putra panjenengan margi leresan dieu jodopati bagja cilaka sanes banda urang tetepe urang teh kudu narek kahanana laras eta mah nanging larasan dia yakin putra katu kaca moal bade margi can aya sir ka istri hiji mangsa isuk jaga ning geto yakin bakal panggih pamikaula tos aya dina waktuna waduh kudu kumaha tuh kesa bingung kumaha lamun dipere aplikasi hejo teh nyaeta WhatsApp atawa cenah nonton Bigolab ulah di kotoran kitu anak urang mah kesa nanging putra Gatot Kaca nu menguping saurna Kang Rayi Abimanyu teh leres bade rimitan nya Kasa nyata ka putrana Batara Kresna anu kakasina teh Siti Sonari waduh putra Gatot Kaca dugi kateterang ibu yakin da meureun era bilih karungha da ieu malin bilih deui karungha waduh iraha garwanana ari garwanana teh cenah ai panglamar mah parantos ing ti Abimanyu nanging jalaran bentrok
bentrok kumaha bentrok jeung urang Kurawa ti nagara Astina. oh jadi bentrok sakuere jeung Nya nu matak teh oge ai saurna macana diayakeun sayembara kumaha sayembara saha-saha di antara Kurawa atau di antara Abimanyu anu bisa mangheulakeun syarat anu dipenta ku Dewi Siti Sonari eta nu bakal dipikar dikawinkeun ka Dewi Siti Sonari. dupi syaratna naon gelut atau apa Ari syaratna teh sanes gelut nanging syaratna teh nyata saha anu pangheulana milarian pangapit panganten istri sakembaran eta anu bakal dikawinkeun ka Dewi Siti Sonari anu cenah mah ayeuna Abimanyu teh keur nguliling ka tepis miring nya celang ka padesaan milarian nyata calon pangapit pangantenna Raden. upami kitu Gatot Kaca saja mundur ibu Maksudna bade ngabantos naon rupaha kaprayogaan Abimanyu. kakah nyarita kitu kesah lain kaduana asa timuru atawa kumaha Lain ibu dak teh nepi ka lempeng pisan kana masalah birahi nya jiga dalang gitu pisan teh. Lamun nayaga ta tukang nya tukang saron dua waduh eta mah nya tong bujang hingakan nu geulis eta mah tukang bonteng oge dikeureuyeun tukang kopi gitu teh tukang kopi dibonceng padahal si RW nya nah nepi ka kitu hidup pernah sugan aya atau kasaingan ku Abimanyu teu aya ibu. Nah putra Gatot Kaca make jeung kasebatkeun kasaingan ku Kang Rayi Abimanyu sidik wadi kaula asa piraku we kaula nepi ka kitu jadi kumaha Widian putra Gatot Kaca sejamiah nyata bade barengan Kang Rayi Abimanyu milarian calon pangapit panganten anu saha kembaran ibu pidoana ti ibu sadayana kasa nyang geus we atuh meureun dai jelema teu suka mah diwawal-wawal ti batar seueuh makalakah utah bisi mulik teu geunah bisi teu ngeunaheun dipaksakeun mah moal geunah nya kasepnya tah kitu geuning Kangjeng Rama paman langkung surti ngeunaan eta ibu. aduh nya tuh kitu carana mamangat teh teuingan omat we kesa Daw wayahna harewosan mah harewosan ka para pasukan bisi-bisi aya nyaeta boga anak awewe atawa tetangga kawawuhan anu geulis sugan bisa kaseleksi jadi bebede pun anak ibu naon ulah ibu isin bisi pajarkeun putra panjenengan teh teu payu ka istri panuhun we urang miuni cai we ngalir teras ibu ngeunaan eta kitu wae Raden timbalan nya atuh kitu sarana make sagi grajajab ka itu kera aping pasukan-pasukan kerahkeun pikeun ngaping dugi ka tapal wates pun anak sae mah permios ibu ya doana ti ibu atuh mudah-mudahan Abimanyu garwa atuh hidup oge sugan we boga kabogoh wae minimal atuh sugan aya karakter atawa kriteria awewe nu pikahayang tah kitu naha hayang nu mancung anu pegek naha hayang anu semo naha hayang anu biwir ipis biwir kandel atawa biwir anu suing nya
Kitu sawyos ke bae milarian anu sanesna bae putra Gatot Kaca sejamian pangapunten ibu nya jiginit bralu mampah Raden nya tuku mang bakal diaping dugi ka tapal wates ya timbalan mangga rampung dawuh tutas pangantika katigas kantun pinara Hamid kaulan brabar kesa aping sae mangga Arya Prabakesa anu kiwari di Paseban luar ngahaturanan lingi sajumlah tamtamakot puta hangkot puta kunirahangan dika bagia dulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos anggang nyaosan kana pangangkir kaula dina waktu ayeuna kaharep Payun. Siap. Ayat naon ya deh. Purwa di haturan ini ka dia. Ayat naon-naon bajakeun ka keamanan. Let call Udin. aduh Ay let call na magenangan tungtung na Udin. Wae Sarman. Sarman Saya teh kabatut teh Sarman. Sidik Carmedi aing mah. Carmedi baingan teh kecerek Gitu wae atuh sia teh. Jeung dulur kalaka patugeng-tugeng. Sia meuni geuleuh leho teh sia. Batur masih teh ngukut teh hayam, domba, leho dikukut sama. Leho teh irit biaya. Nya irit biaya kumaha? Irit biaya teh kudu maraban. Kantun teuneun dina irung. Ayap nyung dipikageula dising-singkeun. Batur balager ku. Leho teh dipendem. Ampun. Bedil aji. Ngukut nu geuleuh-geuleuh si teh. Kalau dikukut. Badak naon ngukut teh entong. Baturan kukut. Ai maneh ngukut sarua. Bae ngukut. Ngukut naon? Ngukut mitoha. Lain kukut. Atuh lain ngukut eta mamangga si teh. Geus kalah kah jadi parasia. mangga deket ka hanteng Ieu teh naon Gusti? Aya naon? Geura saurkeun. Ai sia sorak teh belengking-belengking jiga nu peuyeul. Heuda kumaha dak aya usumna kieu? Usum kabulusan. Masih kalau kumis. Ai kumis jiga nu serem sia mah. ari pas ngomong Ai ngomong nepi ka tiga tukang kenang. Heusi agoy. Lain jago mah gede. Gede sora lain gede gondok laki. Geus. Mengesan sih ada kabatur. Naon deui atuh dah geus hulu jangar ge aing. sok we ada malah enjoy Iya. Purwa di haturanan lingi. Memang aya perlu anu dipadungdengkeun nyaeta urang teh kasumpingan tamu agung putra mahkota putrana Ratu Arimi. Wah, gelo si teh. Rewas batur hirup teh sia. Anak tunungan juragan Gatot Kaca. Heeh. Atuh komana Nabi? Si Anom ka dia? Heeh. Paingan seungit kastori. leres Aing mah nu kamut teh seungit kelek. nya da ngarendeng Heeh. Aing uing mah minyak kenyong-nyong. alah nyong-nyong mah Nyong-nyong siapa mau mana nu monyong. modern rencangan Ai kitu nulungan teh ke di dieu nya, di dieu tah. Nanging
bade miang deui ayeuna teh. Bade ka mana? Ai ka mana nama teu apangan bakal keluar negara Pringgandani. Bade mulang panginten Gusti tah. Nanging ieu mah pribadi urang, pribadi kaula ka maraneh kabeh. Naon? Nyaho sorangan pan Ratu Arimi boga anak hiji Gatot Kaca tunggal anu kiwari teh geus pada gede manehna teh nya Ratu teh hayang buru-buru ngiwinkeun budakna Hayang hajat bade ngawinkeun juragan Gatot Kaca ngan Gatot Kaca teh nepi ka ayeuna can boga kabogoh single keneh dipapaksa ku indungna dipapaksa ku kaula can daek wae cuek mana teh terus tah dina larasan ieu mah pribadi urang ulah nepi ka dibejakeun ka jenisna ka Gatot Kaca sugan boga kawuhan awewe anu geulis awewe anu leuwih tibatan awewe anu lian bager ongko tara carekeun ongko utama nama kriteria nana anu geulis we pokona mah nah boga anak atawa tetangga atawa dulur wah mun kamari matu telat tetangga abdi geulis Gusti geulis loba anu ngajojok ka tempat-tempatan loba anu apel bager mun kamari mari tepukeun ku abdi naik ayeuna kumaha dikawin batur lain naon maot nah kunaon maot boga kasakit buduk Buduk ke maut gitu. abdi oge Gusti da anyakan teh anak lalaki kabeh awewe mah kumaha lamun anak abdi awewe geulis kapanjang ku abdi mah salaku bapana nya geulis we Cantik itu. nya atuh sok atuh urang kenakeun umur sabaraha nembe umur 3 bulan Gusti ngahina sia mah keun mah da kege ngagenean kege montok nya ai mani teu boga anak dicingwa di tetani teh Sudah ada taman boga selusi. dari wae kage can kawin palingan jempeng palingan manyun wae sia mah nya Baturan itu jomblo. pengaruh tiis Pak Oke sarua lamun teh mah boga kawuhan ngan kitu we goreng patut aya nu geulis kitu we gini ngomongna teh aduh nya nah kunaon kitu ngomongna bau bawang ulu atukeun bae bau bawang mah daya kis nama aya jeung kopi kok kis teh naon kis permen relaks ame sewut teu bau mah arah adem eusa wah kis aing mah anggar we geuning jigong makambe euy angger we ada sia mah udud atuh bau belenok ongko Kawas hawu udut nambulak. ieu mah bisi aya tapi ai eueuh mah teu naon da kaula mah lain paksaan jeung depan ieu mah ngangkat derajat maraneh kabeh we sok da pasti loba nu hayangeun jadi mantuna Ibu Ratu Arimi teh Bodoh. nya ku hiji duh kumaha teu urang kawin ke Kapun Bojo goblok ka mana karep wae sia mah rela tapi hubungan sia mah kan bae ridho abi mah goreng bibir wae pun Bojo teu ngomongkeun abdi wae ah kira aku ari kudunungan nya bae teu bayar we 2 juta mah nya
urut baheula mas kawin. Jeung urut ipakah. Coba kaos ke barang we ke pamajikan teh sieun. Asa baik di modal keur maksudna mah. Pampang nanang ijo. Aya di beuteng goreng ceuli. Sok ta eta mah pikiran we kumaran nih. Siap, inggih, mangga. Siap Gusti, siap Gusti. Mangga Gusti tah kitu. Tunungan ayeuna rek init. Nya eta urang api dugi ka tapal wates. Siap pokoknya mah. Abi bagian panghareupna. Garda panghareupna bisi aya anu rek ngaganggu keludungan. Ku abi dikeceng ku badieu. Tuh, keceng abi. Ahli sniper. Abdi mah ahli keceng. Guritna Dedi Bolet. Kan beda Siap Gusti. beda teu ngontrak ku. Jika dari sae